kan kudu nama kieu ya Allah Gusti. Sebenarnya abdi ngaji mengaji beda kemarin Gusti, di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa. Cak abdi ganjaran teh di mata Gusti membeureun abdi teh dosa hampura Gusti. Urusan ngaganjar jeung isa tepan di Gusti secara mutlak. Rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunan ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti. Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa sholat di abdi mah lain sholat. Ieu mah abdi meureun maksiat melalui sholat. Gusti abdi teh puasa. Jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang. Abdi mah pan buka teh beuh sakumaha nu mantes perang. Buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anake ulah ieu mah jang abah kabeh. Oh, berat. Ingatnya nak Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah kurang ibadah tapi ngarasa naon atuh sigana itu ibadah teh dipayuneun Gusti, dipayuneun makhluk, dipayuneun Gusti naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun perubahan teh diterima berarti tobatna. Aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit, usahana teh di dieu teh riba. Ngaju bebeja kula ye doana cenah kieu kula ka mana tuh ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang. Nah itu maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti. Guru nanti non gitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula. Di mana makom mustajabna? Ya di Mekah bagian makom mustajab. Di Arafah itu selingkungan Baitullah ke pondokan lagi. Nah urang mah jadi Baitullah geus didinya bae di Arafah kayak gitu kan. Meureun cenah terus bae ka Gusti. Tobat. Baliklah ka dieu diterima kan tobatna meureun. Hiji dagangna ambruk. Nyenakeun bebeja deui Gusti toko nutup bae cenah kieu. Aju dagangan we teu maju. Eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu. Eta patah tadi dia gede tobat. Enggak gunakeun dagangna teh kapan make duit bank. Make duit renter. Aju tobat diterima tobat mal maju datang ka kumaha kecuali eta isap make duit sorangan. Lah henteu cenah emang tadina ge duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu. Datang ka ayeuna. Datang ke ayeuna encan menyak deui eta diterima berarti tobatna asli bungeunnya disebut diterima tobat kos itu tembung hayang nama tobat diterima dagang maju lain diurus ada diterima tobat kan bae pakai duit bank pakai duit renten berarti kan ku Allah dibersihan tak eta diterima tobatna. Pokok saya jelema kieu zina teureun tapi tibalik zina bae kadieuna bangsa umur 55 mendekati ka 60 cenah enggak haji bebeja ka kiaina kiai pan babarengan ya jeung kiai lain kula lain kula udah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai itu tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek eta geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat batu kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobatna ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng gitu. Teu bisa emang dahar bisa ngadompleng teu bisa tuh gitu tapi tetep bae nanya deui ari doa nu paling hebat di ditu di Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat sangat di Arafah baru kedua eta sekitar Baitullah datanglah ke Arafah ngadeukeutan kieu we tetep cenah asal kieu diuk cenah celek milu doa
Henteu masing-masing baca kiai teh doa barengna beberapa kali itu masing-masing. Guys, geus beres doa bersama teh panjenengan ngadoa masing-masing begandeng jasa. Nya deukeut pan ka kiai. Kaget di jelma parah mah ya geus teu beunta-beunta cenah beureuh terus bae dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cek teh aing ge kaganggu ku sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh bandeng-gandeng teh si jelema karena tuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna di arpa masing-masing kan untuk pagandengan ka besa kloter bandeng jasa tobat bandeng jasa aya tah nu nanya ki eta bawaan saha bawaana mah bawaan kula atuh coba toel wah teu bisa lah mah setengah jawara embung aing ini tantepkeun bae urang bae bandingan geus indit urang tetereuh di beurang ke datang ka magrib aya nono dosa naon eta mah rahasia datang ka magrib ke gandeng kene bae geus atuh kiai teh geus geus magrib geus anu apana geus urang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoake jeung nya serak sia geus reda geus alhamdulillah pastilah kena dia tobat diterima kaki aing mah bebeja emang sih boga dosa naon zina dibalik bae ulama ti umur 15 teureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus sakjana teh mah jajan ieu ya geus jeung geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus bagus mantap kula jojoakan ge sakjana teh inget aduh geus sakjana teh cukup kula ngejoak di Arfah pasti diterima ku Gusti Allah eta pastikan gitu pasti nggih terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh akan datang deui ngalayan kayana nanya ieu kumaha perkembanganana saya mah 3 bulan 4 bulan mah Assalamualaikum salam kiai ya saya ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat teh keur di Arfah kacocoakan aya karasana lain aya-aya deui kumaha karasana ayana zetung ngomong enggak hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai ge eleh ya eta kiai lagi penasaran cak kiai teh geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cak kiai teh batur nyaho iwati kula bahwa kula diterima tobatna wih cek kiai boleh oh iya jadi ditanya di eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udah kuat aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima cake gitu lalu ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar iya kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kos kitu Gusti karunya meureun ka aing ceuk ieu teh atuh kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap puntunna iya kan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu
imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihim. Sarua lain nutiluan bae urusanana teh murjauna li amrillah. Imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu. Imma yu'adzibuhu siksa baik-baik. Urang cerita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan. Cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan. Abruk Firaun beserta ponggawa-ponggawan. Cerita Kangjeng Nabi Yunus sarua bae. Dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Elu. Urang datang ke Yordan ka ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan. Eta urut siksa baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Dibalikeun diangkat ku Gusti Allah, dibalikeun ribuan manusia. Eta akibatina berubah karesepna. Teu wajar lalaki resep ka lalaki, teu wajar awewe resep ka awewe. Nah ieu kan kuari LGBT sabala di urang. Baheula makan ngan sakada di negara-negara maju. Pertama di Prancis anu usul ka PBB supaya disahkeun perkawinan. Jerman, Inggris, kebelah dieuna Amerika, Belanda. Eta kelas internasional. Kuari ya Allah di Cikupa urang ge oh ya Allah kaget ngali otot nogol de jelema sterek bagus jasa ieu lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu hebat ieu praktek aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang di dalam kumisah ini ya ada goblok udah dijikeun yang si eta ieu ya kumaha coba ieu di luar pemikiran urang geus bugu awewe kehilangan kencan kehilangan pacar awewe jeung awewe deui lain saeutik kadang tengah penting merenung kieu rempan amat Gusti ku sebab si eta ya Allah anu nyana geus kebablasan hirupna teh geus teu make aturan agamanya nama geus kumaha manehanana bae di mana Gusti nyiksa teh pan meureunnan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud kabeh teh meureunnan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sodom eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut. Ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh, tsunami nu lain, gempa Jogja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureudanan henteu kabeh dugala aya nu bener kabawa kan ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa ieu geus disiksa kumaha tuh wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusanana kan ieu kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas sia ku aing ih disiksa atawa sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawakan kabeh. Nah iyalah imma yu'adzibuhum di maotan bila taubat
teu bisa dibere, teu bisa tobat. Urang kan hari dibere bisa tobat mah keur meujihna urang dijero tobat naot atuh enggeus tenang. Merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng di dinya abdi ngampar. Di dinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di hadapan panggung. Maksudna naon? Besi aya sinden kieu. Abdi teh urusanana. Ting sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti. Abdi teh ka Jakarta leuwih parah. Abdi teh jadi geng Kramat Tunggak. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah ku ari mah geus eueuh Kramat Tunggak pindah ka Kalimalang. Terus ku ari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang. Ku ari mah anteng di Pandeglang tarariis di Pandeglang. Di mana nyahona? Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai. Tuh orang Pandeglang yang jelas mah info aju yang dari sono diekspor jet tambah ekspor impor-ekspor berada tuh di daerah Karawang, di daerah Subang, Tangerang mente alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang. Tuh meningkat perzinahan di kumaha coba, pemabukan meningkat Banten, maling pembunuhan meningkat sekian persen. Ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten. Saya mah bukan orang Banten. Orang mana Pak Kiai sekian ya, itu urusan saya itu mah. Saya mah Tangerang aman. Tangerang Banten Pak Kiai, kurang belaga bidug Banten. Nyana ongko kok bidug deh. Hanya kabawa bodoh berarti jananya. Enggak, saya bukan Banten, saya mah Tangerang. Iya meningkat. Etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaih. Pintu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia. Disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah. Urusan teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe. Salila 50 peting 50 poe 50 peting teh teu ditanya ku Kangjeng Nabi teh. Manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan, bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare. Dihijir ngaranna teu beunang. Nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana, pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana. Jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduhu. Sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut, henteu langsung minta hampuran, henteu tenang-tenang we siga nu henteu boga masalah, siga nu henteu boga dosa. Mentek iyalah disiksana teh 50 poe 50 peting. Eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah. Taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karak gedehan Masya Allah teu meunang sabarang. Urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geureuh ka urang. Sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang.
ikut di dunia encan ke di akhirat indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang aju urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari tatadina teh daek ngaji jadi daek tatadina teh salat jadi salat tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi ku ari mah jeung ustad jeung kiai tatadina suuzon ka kiai ku ari jadi husnuzon 180 derajat berubah kerkos itu tak maot geus tenang geus ulah cangcayang geus sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna tanda diterimana perubahanna urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya duh Masya Allah baheula keur di Jakarta baheula keur dagang baheula keur kabelah dia nak endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae ya Allah ieu nu ngeri kitu mah kaburu pae umur sabari aing kan ngedek 60 50 lah geus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti abdi mah ngaku bae ka Gusti ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan etalah menjadi hebat ya komo engke kan ai tobat teh macam-macam pang tahapan-tahapanana tobat awam tobat jelema pinter tobat jelema anu sangat pinter tobat teh kapan tobat dina Islam tobat dina iman tobat dina ihsan diatur kan urang mah kuari tobat dina Islam geus can anggeus naik urang tobat dina iman naik dina ihsan urang mah kuari tobat teh mah eta be urusanana cukat cokot kebat urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah terus kuari mancan husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa itu ka apa ieu mah tu potongan poho ka apa ieu mah tuh boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah atuh deuk ira teh disiksana tuh tapi kan aya jelema tahapanana nu beda ingat baik ka Gusti Allah sebabnya na berjuang mujahadah riyadhah ngajar nafsu perang jeung nafsu engke dibere cahaya ku Gusti Allah warid garana asup kana qalbu bertanya nyana ka awak sorangan awak he diri Aisyah si aya nu dipake karesep ku sia salian Allah aya naon baju naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan bicet naon ku ari ku samana dipake ka resep salian Allah beat naon hartina tu jasiat dileuletik geus naik motor bae ku ari masih kene kaganggu kene bae eta kolbu ku motor lamun haju ka bawa bae kumaha tanya deui naon nu dipake ka salian Allah datang ka hayu dicarekan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun ka resep abdi salian ka Gusti hiji be ayeuna teh nu dipake ka resep dengan Allah eueuh salian Allah jadunya teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah so teh ta'aluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya gunakeun aya mah ulah so teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allah na ku dunia kebutuhan wayah dahar wayah nginum wayah sare wayah make pek bae ulah ge ta'aluk na nyantel kana dunia karena mun nyantel kana dunia mana naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu
Gede apa henteu ieu diberena. Eta kan talu kana dunia kos gitu. Ulah aya rehat-rehatan. Ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang. Di dunia mah jang berjuang. Urang mantek aya sesenangan segala rekreasi saged. Ieu bencanaeun malulu. Kiai-kiai maka jeung ka pantai segala rupa. Eta nu ngundang tsunami meta kiai nu ka pantai. Nanaonan make jeung ka pantai sagala. Kecuali nyana neuk nganasehatan orang pantai. Oh masalah teh mah. Loba nu make rok mini gitu kan, loba anu sataranjang teh nyana bertugas ka ditu. Dikumpulkeun, diasupkeun ka hotel. Iya. Ulah aya rehat, ulah aya istirahat. Masya Allah. Sebab naon? Bayangkeun coba ge kurang Kangjeng beserta para sahabat berangkat nu sakitu jauhna selama 50 hari pulang pergi teh. Berangkat 10 hari ini itu 10 hari pulang 10 hari berangkat dan lalu gitu 15 hari kemudian pulang 15 hari jadi itu 20 hari eta kan jumlahnya jadi 50 poe berangkat teh kapan deuk perang mah kapan nyawa taruhanana geus puguh masyarakat di jalana dahareun jeung inumeunana sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka ditu mun perang teh mah wah pohara sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batu nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae ngees nah ieu endahan kahkobok bae teu meunang di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara nyana kunaon sesenangan tak kusakitu bae ge ditegor sahabat mah teu meunang ieu urang kan guari teh nya hosaha nu keur berjuang di negara urang teu meunang leha-leha teu meunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju ekonomi teh kok kieu sakedeung deui bakal naik segala rupa bakal naik LPG bageng ke bakal naik geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok jadi ketuana teh kuari kan jadi Ahok nyana kan dendam kajen kumaha ge lain bakal ngeunah gerage ka rakyat anu tadina 30 pun jadi 40 mungkin jadi 50 subsidi jadi eueuh bakalna parang sana ka rumah encan perrokoan lah rokok ieu cenah meureun lain rokok ieu urusanna kapan usaha ieu mah teu dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara anu geus berjalan bage kuari pajak nara naik aya saha sih dibalik eta keur cerita perekonomian perpolitikan kuari main silih salahkeun lain di bener terus eueureuna tidak berkesudahan sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh segala komunis aya di jero teh Wahabi atupan aya di jero teh kapan Syiah atuh aya lamun eta main engke di negara geus puguh Kristen Yahudi urang kan teu bisa kumaha nah ulah cicingeun golok asa jang mencit embe ieu tah urang teu nyaona biasana bahkan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh masih geus aya sirung kemudian geus aya melentis tah bahasa melentis tah saya melentis kembang nah eta kan ieu kan encan aya sirungan encan melentis mah komo ika hareupna bakal kumaha sementara anak nambahan bisa 18
3 biang 18 sama suka juga sugan teh sabiang emang kotok rintik ih kahare sakadar hati-hati orang sebagai bangsa. Nah ya kudu gua teliti atuh kurang dah kumaha nah lah cenah diteliti ge urang masa pira urang kitu onang geus lah kumaha nyarana bae cenah kula mendek ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadah henteu jeung bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat jual nu kos kitu tah bisa-bisa pamajikan direbut ge saboda Allah bae jiat pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae nanaonan pertahankan goblok sia je ieu mah paranti aing tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah geus jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah jeung sararia bae teh kan semangat batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung eta kehilangan semangat tah lamun geus kehilangan semangat kos kitu eta keur cerita kawin cerita dagang cerita berpolitik ieu bernegara lamun geus teu semangat kumaha dakwah lamun geus semangat untung masih kena Ki Fudoli ye nyana masih kena saudara sanajan cari amplop ih jamaah tuh lah itu sanajan baheula urus diteruskeun nah iya aya kana semangat mah alhamdulillah nu katilu mah iya tilu manusia mangkaning tokoh mangkaning sugih ieu Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk endahan leha-leha senang-senang ditegor wa akharuna murjauna li amrillah golongan anu katilu manuk tiluan teh anu tinggalan perang ngahaja embung milu perang teh ieu mah ditangguhkeun urusanana kumaha Allah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim ada kalane Allah nyiksa ka anjeunna dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat naudzubillah min zalik urang gede dosa haji urang paeh teu dibere bisa tobat ieu nu cilaka ge ieu cilaka ge disiksa ku Gusti Allah berarti tapi kan urang lamun nemah ieu keur carita urang baheula keur carita urang Gusti abdi teh hamba Gusti lu disembah iwati Gusti titah ulah resep karena dunia titah ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh batur mah bare risa wali teh ngaranna batur mah bare solihin teh abdi mah tetep teu bisa ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti tapi minta hampura ka Gusti abdi salat tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti nemah abdi teh ngan sabi-sabi ngan salat mah be abdi teh ngaji Gusti ngaji unggal minggu tapi beuh asup ti katuka luar ti kaenca polos tromo Gusti tromo abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep Gusti hampura Gusti daya-daya hampura Gusti mah nemah abdi tak eta haji dihampura ku Gusti Allah nemah pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jelema maksiat moal daek main gaple deui moal daek main remi deui moal daek main catur deui moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai komo mabok komo zina komo judi tanda bahwa nyana diterima dosa diterima tobatna terima ta tobatna teh deuleu bae mantes tobat balukar tungtungna kumaha eta ngaranna diterima ta tobatna kos jelema munggah haji lah yang ngadek tobat baik Allah balik munggah hajina haju andiuk diterima berarti tobatnya lamun haju kancolah balik tobat balik munggah hajina kancolah itu diterima berarti tinggal gitu bae eta babari isi aing diterima apa henteu eta mantes tobat nah haju kumaha balukar
tuh badak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah bae mah jangakeun sadaya-daya tah nu tiluan mah kumaha Allah bae apakah disiksa dengan cara ku Allah dimaoteun tanpa diberi kesempatan untuk tobat wa imma yatubu alaihim anakalana Allah narima tobat diberi bisa tobat eta urusanana murjauna li amrillah urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tak urang ge sarua bae lamun teu ngarasa loba dosa kakarang ge lemah sana pinarakaeun diomongan ge mah keur tobat atuh aing dosa naon atuh jangan ngaji osok salat osok cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mapan muludan ge perebut berkah aing mah naon kasalahna ieu pinarakaeun ilmu kos ieu mah lain Masya Allah mikir sia ieu pinaraka kan kudu nama kieu ya Allah Gusti sebenarnya mah abdi yang ngaji mengaji beda kemarin Gusti di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa cak abdi ganggaran teh di mata Gusti membeureun abdi teh dosa hampura Gusti urusan ngaganjar jeung ngisa tepan di Gusti secara mutlak rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunanan ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat di abdi mah lain salat ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat Gusti abdi teh puasa jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang abdi mah pan buka teh beuh sakumaha nu mantes perang buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anak ge ulah ieu mah jang abah kabeh oh ulah inget nya na kos gitu incu menta ge ka dieu sia itu aya bapak sia ieu mah hak abah ambo tah ngarasan Gusti hampura Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah kurang ibadah tapi ngarasa naon atuh sigana itu ibadah teh di payunan Gusti di payunan makhluk di payunan Gusti payunan naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun perubahan teh ditarima berarti tobatna aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba aju bebeja kula ye doana cenah kieu kula ka mana tuh ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang aja maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti guru nanti naon kitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula di mana makom mustajabna ya teh di Mekah bagian makom mustajab di Arafah untuk selingkungan Baitullah ke pondokan lagi nah urang mah jadi Baitullah geus didinya bae di Arafah kayak gitu kan meureun cenah terus bae ka Gusti tobat baliklah ka dieu diterima kan tobatna meureun hiji dagang ambruk nyenakeun bebe jadi toko nutup bae cenah kieu aju dagang naon bae teu maju eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu eta pantat tadi dia gede tobat nggak gunakeun dagangna teh kapan make duit bank make duit renter aju tobat diterima tobat tak mal maju datang ka kumaha kecuali eta isat make duit sorangan lah henteu cenah emang tadina ge duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu datang ka ayeuna datang ke ayeuna encan menyak deui eta diterima berarti tobatna asli bungunnya disebut diterima tobat kos itu tembung hayang nama tobat diterima dagang maju lain diurus ada diterima tobat kan bae pakai duit bank pakai duit renten berarti kan ku Allah dibersihan tak eta diterima tobatna pokok saya jelema kieu zina teureun tapi tibalik zina bae kadieuna bangsa umur 55
mendekati kan 60 jana enggak haji bebeja ka kiai na kiai pan babarengan ya jeung kiai lain kula lain kula udah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai itu do tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek eta geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat batu kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobat teh ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng gitu teu bisa emang dahar bisa ngadompleng teu bisa tuh gitu tapi tetep bae nanya deh ari doa nu paling hebat di itu di Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat sangat di Arafah nomor kedua eta sekitar Baitullah datanglah ke Arafah ngadegetan kieu we tetep nya asal kieu diuk nya celek ini mah milu doa entah masing-masing baca kiai teh doa barengna berapa kali itu masing-masing guys beres doa bersama teh panjang doa masing-masing begandeng jasa nya deket pan ka kiai kabeh kaget padijeun kok parah ya geus teu beunta-beunta cenah beureuh terus bae dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cek teh aing ge kaganggu ku sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh bandeng-gandeng teh si jelema kan atuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna ge di Arafah masing-masing kan untuk pagandengan kabeh sakloter bandeng jasa tobat bandeng jasa ayat dah nu nanya ki eta bawaan bawaanna mah bawaan kula atuh coba toel wah teu bisa lah emang setengah Jawa rambung aing ini tantepkeun bae urang bae bandingan geun indit urang tetereuh di beurang ke datang ka magrib aya nono dosa naon eta mah rahasia datang ke magrib ke gandeng gede bae ageus cak kiai teh geus geus magrib geus anu apana geus urang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoake cak nya serak sia geus reda geus alhamdulillah pastilah kieu tobat diterima kaki kiai mah bebeja emang sih boga dosa naon zina dibalik baik ulama mati umur 15 teureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus sakjana teh mah jajan ieu ya geus dia mah geus ka Mekah geus geus tobat geus moal deui geus geus bagus mantap kula jojoakan geus sakieu eta inget aduh geus sakieu teh cukup kula ngejoak di Arafah pasti diterima ku Gusti Allah eta pastikan gitu pasti nggih terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayan kayana nanya ieu kumaha perkembanganana saya mah 3 bulan 4 bulan mah Assalamualaikum salam kiai ya saya ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat teh keur di Arafah cocoakan aya karasana lain aya deui kumaha karasana ayana jatuh ngomong enggak hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai ge eleh ya eta kiai lagi penasaran cak kiai teh
guys, pokoknya mah aing mah percaya penuh ka Gusti Allah. Tobat aing teh karasa jasa. Nuhun Gusti cek cenah teh. Batur nyaho iwati kula bahwa kula diterima tobatnya. Wih, cek ieu boleh ieu. Jadi tanya di eta kanyahoan aku mah. Bobogaan gitu udah kuat. Aing meureun kabablasan. Aing hayang balik deui ka Mekah. Nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima. Geus cak kieu geus ulah ngomong. Geus ulah ngomong eta akibat gajolak teuing si eta. Dasar iya kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kos kitu Gusti karunya aing cek kieu teh aju kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap puntungan ieu ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nutiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibuhu siksa baik-baik urang cerita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan ambruk Firaun beserta ponggawa-ponggawan cerita Kangjeng Nabi Yunus sarua bae dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Elu urang datang ke Yordan ka ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan eta urut siksa baheula zaman Kanjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia eta akibatina berubah karesepna teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe nah ieu kan kuari LGBT kambalaya di urang baheula makan ngan sakada di negara-negara maju pertama di Prancis anu usul ka PBB supaya disahkeun perkawinan Jerman Inggris kabelah dieuna Amerika Belanda eta kelas internasional kuari ya Allah di Cikupa urang ge oh ya Allah kaget ningali otot golode jelema sterek bagus jasa lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu hebat ieu praktek aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang di deuleu kumisah ya ada goblok udah dijikeun yang si eta ieu ya bisa tah kumaha coba ieu di luar pemikiran urang geus bugu awewe kehilangan kencan kehilangan pacar awewe jeung awewe deui lain saeutik kadang tengah penting merenung kieu rempan amat Gustiku sebab si eta ya Allah anu nyana geus kebablasan hirupna teh geus teu make aturan agamanya nama geus kumaha manehanana bae di mana Gusti nyiksa teh pan meureunanan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud kabeh teh meureunanan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta Sodom eta kan ngundang
lesbi homoseksual eta kan ngundang-ngundang siksa geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut nu kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh, tsunami nu lain, gempa Jogja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureudanan henteu kabeh dugala aya nu bener kabawa kan ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa ieu geus disiksa kumaha tuh wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusan anak kan ieu kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas sia ku aing aju disiksa atau sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawakan kabeh. Nah iyalah imma yu'adzibuhum bimaotan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang kan ari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat maot atuh enggeus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng didinya abdi ngampar didinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di handapeun panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi ta urusanana ting sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng kramat tunggak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah ku ari mah geus eueuh kramat tunggak pindah ka Kalimalang terus ku ari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang ku ari mah anteng di Pandeglang tarariis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai tuh orang Pandeglang yang jelas mah info aju yang dari sono diekspor jet tambah ekspor impor-ekspor berada tuh di daerah Karawang di daerah Subang Tangerang mente alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang tuh meningkat perzinahan di kumaha coba pemabokan meningkat Banten maling pembunuhan meningkat sekian persen ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten saya mah bukan orang Banten orang mana Pak Kiai sekian ya itu urusan saya itu mah saya mah Tangerang aman Tangerang Banten Pak Kiai kurang belaga bidug Banten nyana ongko kok bidug deh hanya kabawa bodoh berarti jananya enggak saya bukan Banten saya mah Tangerang iya meningkat etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaih pintu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah urusanana teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe salila 50 peting 50 poe 50 peting teh teu ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare dihijir ngaranna
teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduhu sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut henteu langsung minta hampuran henteu tenang-tenang we siga nu henteu boga masalah siga nu henteu boga dosa mentek iyalah disiksa na teh 50 poe 50 detik eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala karak gedehan Masya Allah teu meunang sabarang urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geureuh ka urang sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang ieu di dunia encan ke di akhirat indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang aju urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari tatadina teu daek ngaji jadi daek tatadina teu salat jadi salat tatadina teu qobliyah badiah jadi qobliyah badiah tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi ku ari mah jeung ustad jeung kiai tatadina suuzon ka kiai ku ari jadi husnuzon 180 derajat berubah keur kos kitu tah maot geus tenang geus ulah cangcayang geus sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna tanda diterimana perubahanan urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya duh Masya Allah baheula keur di Jakarta baheula keur dagang baheula keur kabelah dina endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu bae ya Allah ieu nu ngeri kitu mah kaburu pari umur sabari aing kan geus 60 50 lah geus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti abdi mah ngaku bae ka Gusti ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan etalah menjadi hebat ya komo engke kan ai tobat teh macam-macam pang tahapan-tahapanana tobat awam tobat jelema pinter tobat jelema anu sangat pinter tobat teh kapan tobat dina Islam tobat dina iman tobat dina ihsan diatur kan urang mah ku ari tobat dina Islam ge can anggeus naik urang tobat dina iman naik dina ihsan urang mah ku ari tobat teh eta be urusanana cukat cokot kebat urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah terus kuari mancan husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa itu apa ieu mah potongan poho kabeh ieu mah tuh boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah atuh deuk ira teh disiksana tuh tapi kan aya jelema tahapanana nu beda inget bae ka Gusti Allah sebabnya berjuang mujahadah riyadhah ngajar nafsu perang jeung nafsu engke dibere cahaya ku Gusti Allah warid garana teh asup kana qalbu bertanya nyana ka awak sorangan awak hei diri Aisyah si aya nu dipake karesep ku sia salian Allah aya naon baju naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan picet
naon kuari kusamana dipake karesep salian Allah beat naon hartina tu jasiat dileuletik geus naik motor bae kuari masih kene kaganggu kene bae eta kolbu ku motor lamun haju ka bawah bae kumaha tanya deui naon nu dipake karesep salian Allah datang kayu dicarekan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti hiji we ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah eueuh salian Allah ja dunia teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah so teh ta'aluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya mah gunakeun aya mah ulah so teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allah na ku dunia kebutuhan wayah dahar wayah nginum wayah sare wayah make pek bae ulah ge ta'aluk na nyantel kana dunia kan lamun nyantel kana dunia mana naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu ieu diberena eta kan ta'aluk kana dunia kos kitu dipapageun make mobil goreng embung pan pakabur ta'aluk kana dunia nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati karap tak naik ka ceuli naik motor da ngahutang ge eta takabur nu kos kitu ngaran ta'aluk kana dunia pek bae dunia mah tapi ulah ta'aluk hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya nu pake karesep salian Allah aya naon artina mun siapa kos kitu ge kumaha isin sirisi hiji we Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lamun teu mujahadah moal bisa lamun teu muhasabah eta lah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere eueuh da naon di jero hate teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu bendu batur ngalem teu bekah irung sebabna Allah sebab datang manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia bejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun zikir wah ieu budak kunaon sih eueuh nanaonan eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena mah kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadhu bisa tawadhu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadhu leungit tawadhuna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana haji tas di mana mang haji kiai goblok sia baheula sia ka aing mang haji malulu calo sia ku aing tah eta kieu tolol aduh kageteun nya digitukeun untuk isuk mah nanya nya kiai tas di mana kiai keneh mah buya tuh buya ih teu naik si kiai buya tas di mana buyata meureun sia mah ayolah tapi akhirnya beluti luan liat lantaran itu pernah beat ke Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura
ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeraan tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika urang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzaliku Allahu alimun hakim. Gusti Allah teh mah uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelana atuh kumaha Allah bae eueuh anu teu berhikmah eueuh anu teu bijak Gusti mah nyeun gunung kebijakan Allah nyeun laut kebijakan Allah nyeun leuweung kebijakan Allah nyeun jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah geri kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah terpison hidup kuari kebijakan Allah banjirkan kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah atuh hakimun pison ulah kudu ngarasulah digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku lag waliullah mah macaan buku Lauhil Mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho aing mah geus dibaca ku aing di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas sakna nu paeh pas tuh paeh seserian nya mah heuh sakunaon sih pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia seserian teu kumaha lain di alamna si ieu mah keur macaan Lauhil Mahfuz si ieu mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sieu mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nya tur mantak beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah orang teh apa wallahu alimun hakim anu jelas Pak mudah-mudahan orang dipanjangkan umur di samping dipanjangkan umur dibere sehat di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maot pamajikan urang maot anak urang incu urang keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.